si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu maneh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna upami telepat mah tinggal bagian anuka 40 hijina. Tekarawasnya para mitra sadayana dongeng teh parantos nincak ka bagian 40 hiji deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heura. Ngarah langkung pogot sareng sumanget kasih mamang anu nyandak ieu dongengna. Pon kitu deui nya di like di komennya. Lainna naon mamang mah sok resep upami macaan komen-komenan ti para wargi sadayana. Nya kitu deui di share anu saseur-seur nanya dina Twitter, dina Facebook atawa dina naon we media sosial di share anu saseur-seurna ngarah langkung seueur deui anu ngiringan manco ngabandungan jalana carita si Getih ieu. Atuh ieu dongeng si Getih mangrupakeun buah karya ti Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Hayu ngarah teu nyongkolong ting kana waktos sumangga urang lajengkeun deui hanca dongeng urang sadayana. Kumaha cenah jucungna ieu dongeng nalika Kartiwa keur tarung patutunggalan ngalawan si Bayangan Maut. Sor cikopina betot samakna pageuhan tali kolorna bisi morosot di tengah jalan tumpak dungdung des. Curalit, kejering, hegak. Si Bayangan Maut ngahegak napasna. Sabab memang dirina anu rada kateter ku Kartiwa anu jadi lawana. Teu sangka ilaing bisa ngaluhuran ilmu dewek deuleu Kartiwa. Kacepetan ilmu silat Andika ukur geseh saeutik jeung ilmu dewek geuningan. Dewek mah nenggel sakali ngan tapi Andika bisa nenggel 2 nepi ka 3 kalina. Hebat luar biasa Kartiwa. Ngan tapi ulah waka gede hate deuleu. Sok sanajan Andika memang luhur ilmu pinunjul jembar ku pangabisa, tapi cantang tuh Andika bisa mateni dari dewek deuleu. Ceuk saha. Anjeun puguhan lu hebat mah Bayangan Maut. Kuring kataji ku kahebatan ilmu Andika. Atuh cenah bisi Andika nganggap ka kuring geus bunga teu ampun paralun, kuring mah teu bunga. Ieu mah ala kadarna kuring ngan ukur jaga diri jeung ngabela diri. Lamun mah kuring teu ngalawan nya sarua wae jeung kuring bunuh diri. Kitu tah Bayangan Maut. Hade lamun kitu mah. Hade Kartiwa. Hayo, ayeuna mah cuang teruskeun deui ieu tarung deh. Urang teruskeun, urang jadikeun tarung patutunggalan deuleu. Kudu aya anu salasa urang di antara duaan anu kudu ngajampana jadi bugang di patempatan. Tapi carana urang robah ayeuna mah. Beda tarungna jeung anu sejen. Hayu urang robah carana. Sia can pugu bisa ngalakonan tarung cara dewek anu ayeuna. Kumaha? Nah, Andika sanggup jeung siap lamun diajakan tarung jeung kaula make cara dewek. Sanggup jeung sadia sia? Kitunya. Hayu siap. Rek cara kumaha kitu. Andika rek ngajakan tarung ka kuring Bayangan Maut. Kuring mah can ngarti ieu teh. Ceuk Kartiwa rada kurang ngarti karena maksud caritaan si Bayangan Maut. Anu ngajakan tarung bari cara si Bayangan Maut. Nya hayu atuh. Lamun Andika rumah sacan ngarti jeung teh nyaho mah. Hayu, ayeuna mah tuturkeun dewek deuleu. Ajakan tah si Sakarwati.
Cina nyaksian engke urang tarung saha di antara urang anu paling unggul jeung paling sakti. Hayo. Oh gitunya. Heug atuh. Heug. Hayu Sekarwati, urang tuturkeun eta kahayangna si bayangan maut rek kumaha cenah tarungna. Akang mah teu ngarti ieu teh. Hayo urang tuturkeun we kumaha kahayang si bayangan maut. Mun mangga Kang mangga. Sanggeus kitu mah corela jeleng si bayangan maut miheulaan loncat muru ka hiji tempat dituturkeun ku Kartiwa katus Sekarwati silih susul corelat jeleng jeleng juralit kalayang jeregedeg meh barang deui harita tiluanana anjog ka hiji tempat anu tetela sisi walungan geningan anu dituju ku si bayangan maut teh eta walungan caina meringa gulidag badag cahna cah deng set jeleng kalayang kucubuk teu disangka-sangka ti mimitina si bayangan maut jol ngajorelat ka tengah walungan anu caahna keur mejeuna gede nangtung dina luhur cai napak sancang tetela si bayangan maut teh nangtang izin jajaten ka Kartiwa ku cara ngagunakeun ilmu tapak sancang sabab disangka ku si bayangan maut yen Kartiwa moal bisaeun kitu. Hei Kartiwa, tah ieu tujuan dewek beda jeung tarung anu sajen teh. Sok lamun Andika bisa kawas dewek gerak tarajang ayeuna ieu diri dewek sarta sok ngagunakeun eta bedog si getih teh sabab dewek nangtang izin jajaten kasih lain pikeun ngagunakeun pakarang. Ceuk si bayangan maut ngajorowok bari musiwal nyabut besi mencos pondok tina cangkengna kayaanana bangun anu seukeut eta pakarang besi mencos anu dicokot jeung dicekel ku si bayangan maut teh tur teu asa-asa deui besi anu ukuranna 2 jengkal teh langsung dibebeskeun kana leungeunna anu buntung pikeun dijadikeun sambungan leungeunna anu buntung sarta dijadikeun pakarang seukeut andalan si bayangan maut. Sedengkeun ari Kartiwa leungeun katuhuna keur dicekelan ku Sekarwati anu harita tuluy ngomong, "Kang, mending oge urang juang kabur we Kang, bahaya. Itu si bayangan maut awakna teh jauh beda seperti kalakai Kang. Ngambang di luhur cai Kang. Mustahil kurang duaan bisa meruhkeun jeung bisa ngelehkeun ilmu atawa jajatena si bayangan maut Kang. Mayana mah geus bisa napak sancang sagarupa Kang. Enggal Kang, hayu urang kabur we Kang." Ceuk Sekarwati ngajakan Kartiwa pikeun kabur ninggalkeun eta patempatan sabab manehanana seber nempo kahebatan ilmuna si caping sakti alias si bayangan maut anu bisa mampu ngambang luhureun cai anu cahna deng-deng buadan. Tapi Kartiwa ngadon seuri harita teh ka Sekarwati bari pok dirina cumarita sikepna tetep tenang teu nembongkeun rasa gimir jeung sieun. Nah make jeung ngajak kabur sagarupa atuh Sekarwati teh piraku akang kudu boga sikep jejerih ku pati onaman mah kin heula Sekarwati kin urang kudu tenang Sekarwati. Akang pasti salamat jeung insyaallah akang bisa ngayonan jeung ngimbangan daya kekuatan si bayangan maut. Ceuk Kartiwa bari manehanana ngangkatkeun 2 leungeunna ka luhur. Leungeun kencana diturunkeun kana belah dada sedengkeun leungeun katuhuna ngacung ka luhur. Panona dipeuremkeun bibirna kunyem-kunyem jiga keur macakeun atawa mapatkeun jampe pamak. Lila lumayan lila. Kartiwa kituna teh lumayan lila satuluyna ngagebur hurung keluar tina dadana Kartiwa sinar warna beureum. Lila kalilaan janggelek eta sinar warna beureum jadi wujud bedog si getih. Eta bedog si getih teh ngangkang di hareupeun dada Kartiwa satuluyna sat kap. Eta bedog si getih dicepeng pageuna keranan ku leungeun belah katuhna Kartiwa. Sanggeus kitu mah
Kartiwa geus teu bisa dihalangan deui. Jiribna langsung ngajorelat ka tengah walungan sarta lumpat ngalayang lureun cai. Bedog si getih ngagurilap ka tojo ku panon poe. Sedengkeun si bayangan maut katingali ngaranjuk kaget sabab teu nyangka lamun mah Kartiwa bakal bisa napak sancang dina luhur cai ngimbangan wawasen anu kacangking ku dirina. Corela jeleng blesak cak 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 cak. Kartiwa geus aya di hareupeun si bayangan maut. Harita Sekarwati anu keketegan hatena nempo Kartiwa anu bebelesatan lumpat luhureun cai. Manehanana ngarasa kaget jeung aya rasa atoh sabab Kartiwa tetela nyangking ilmu tapak sancang jeung bisa ngimbangan pangartian anu jadi lawan. Teu nyangka sing horeng Kang Kartiwa oge mibanda ajian tapak sancang. Mudah-mudahan we Kang Kartiwa cing aya dina keunggulan dina ngalawanan si Caping Sakti atau si bayangan maut Kang. Abdi ngarepkeun akang cing salamet pokona mah Kang. Ceuk gerentes hatena Sekarwati miharep ka Kartiwa anu unggul ngalakonan eta tarung. Siut harita Kartiwa nyabetkeun bedog si getina meninga kurilap rek nyabet kana beheungna si bayangan maut ngantapi sakilat si bayangan maut nada kana sabetan pedang Kartiwa ku besi pondok anu dicecepkeun dina leungeun katuhna anu potong. Set terang kurilap siut terang gurilap terang kadengi harita bedog si getih jeung besi mencos anu aya dina leungeun si bayangan maut pating balantrang diaduk. Si bayangan maut ngahaja nakis pikeun nyobaan tanaga lapisan Kartiwa nepi ka mana nalika keur talung luhureun cai. Harita siuk wush eta besi mencos anu nyacab dina leungeun katuhuna si bayangan maut meuni lempeng rek nyogok kana genggerong Kartiwa. Sakilat Kartiwa manehanana ngehembatkeun deui kana bedog si getihna atuh bentrokan dua pakarang anu ngandung tua kasakten geus teu bisa dipondah deui. Siuk tang bangkieung tarik deug kucubuk Sora cai walungan anu pating kucubuk katincakan kedua suku eta jago anu keur ngadu jajaten tarung patutunggalan malencret ka tempat-tempat kosong eta cai teh. Iya si bayangan maut tembong geus ngajorlat deui luncat dina kacepatan gerak anu bieung bisa katuturkeun ku jago biasa. Mungguh teu beda ti kalangkang jiribna ngeblesat ngurung kana tangtungan Kartiwa anu masih kene pancuh dina tangtungan anak. Tapi eta kaayaan teh pikeun Kartiwa mah teu matak sentar. Dirina tetep mampu ngimbangan panarajang si bayangan maut anu bayangan bari kecepatan gerak Kartiwa teleh cepet ku gerakan panarajang si bayangan maut. Malah kejadian saterusna Kartiwa katu si bayangan maut mampu nyabetkeun pakarangna masing-masing kana badan musuh dina waktu anu ngan ukur gese saeutik. Beteung si bayangan maut anu harita pangheulana kasabat ku bedog si getih tuluy pepeteuyan Kartiwa kabeunangan ku besi mencosna si bayangan maut sarta ngabeset kana kulit oge dagingna si bayangan maut atuh boloboran ku getih. Beteung jeung siku si bayangan maut katut Kartiwa siut kurilap bres bret aduh dua nana saterusna pating barang kieung ka tukang bari pating galero pating sumengir nahan ka nyeri. Ngan tapi nalika ngabangkieung mundur ka tukang si bayangan maut ngajorok deh maju narajang nyusul tepus jeleng kolebat. Si bayangan maut tembong geus ngajorelat deui luncat ngarangseg ku panarajangna ka Kartiwa. Besi mencosna suruwak suruwuk
ngincer karena kelemahan badan Kartiwa. Tapi pikeun Kartiwa oge puguh temikeun dirina kudu cilaka. Jirimna terus dijorelatan nyingkahan panarajang si bayangan maut anu bayangan. Dua suku masing-masing lir anu teu napak saking ku cepet-cepetna gerakan dua jago anu keur tarung patutunggalan. Siut tang cekuk des des tang cekuk des tang dari deug. Si bayangan maut tembong ngadalig deug deui mundur ka tukang harita teh. Sabab dadana kabeunangan ku tajongan sukuna Kartiwa katambah urut bantrok tenaga lapisan ngaliwatan pakarang masing-masing. Si bayangan maut ngerasa sing siremen leungeuna asa komper saking ku bedas-bedasna bedog si getih anu dicekel ku Kartiwa. Kurang ajar, kurang asem sia, rasakeun sia Kartiwa. Iya. Si bayangan maut beuki panasaran jeung gemes jiga nate. Dumeh tarungna meh imbang jeung Kartiwa. Jirimna terus jujurelatan luncat dina gerakan anu leuwih cepet dibatan tadi. Siut bret bres bret bres jekuk jebrot bres gelenceng set jeleng kep. Si bayangan maut mampu ngabesetkeun deui besi mencosna kana kulit katut daging walikatna Kartiwa. Tapi eta kaayaan teh kudu dibayar mahal. Sabab dina waktu anu ngan ukur gese saeutik Kartiwa mampu narajang kanu jadi lawan sabaraha kali panarajang. Tajongan peupeuhan dipungkas ku sabetan bedog si getih kana leungeun katuhuna anu tinggal sapotong deui. Harita leungeun katu si bayangan maut dikadek siap cek satuluyna eta leungeunna disanggap ku Kartiwa. Atuh si bayangan maut ngajorowok bangsat bangsat kadirkeun eta kadirkeun dengan dewek bangsat kadirkeun. Si bayangan maut gogorowokan nitah Kartiwa nyodorkeun deui leungeun anu buntung samat siku. Sabab dirina oge sadar lamun seug leungeun anu buntung tanpa antal heula kana taneuh leungeun anu buntung tangtu moal bisa nyambung deui sakumaha bihara-bihari deui. Najannya henteu ngaluarkeun getih oge tetep moal bisa nyambung dina kayaan anu walagri. Oh, jadi ieu nya kelemahan anjeun teh. Kelemahan anjeun teh teteh lah nya aya dina taneuh. Wayahna bayangan maut, wayahna. Leungeun anjeun geus heuras ya. Geus beku eueuh nyawaan tuh. Bret bret bret. Leungeunna si bayangan maut terus dicacag, disiksik, diwalang-walang ku Kartiwa. Cina palid ka bawah ku caah. Sabab memang geus moal bisa nyambung deui masih dicobaan oge. Sabab kalebihan ajian Pancasona memang bisa lita lamun maut bisa hirup deui lamun mah katebak ku angin bari kaayaan teu katutup ku nanaon sedengkeun dina jero cai hampa ku angin eueuh angin. Si bayangan maut nempo leungeunna dicacag, disiksik, diwalang-walang satuluyna dialungkeun ka wahangan anu caahna meuni dengdeng. Harita meuni kekerot bari muncereng ka Kartiwa. Jadah setan alas ya. Rasakeun sia Kartiwa. Iya. Set jeleng. Ngan sakilat si bayangan maut luncat ka darat sabrut narajang ka Sekarwati anu teu disangka-sangka ti anggalna. Sekarwati anu keur lalajo nempo anu keur ijeun jajaten nyaho dirina diserang ngadak seperti kitu ngaranjuk kaget. Sekarwati daek teu daek kudu ngalayanan amukan si bayangan maut. Harita Sekarwati jirimna jojorelatan nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Laju nyabut deui keris naga genina anu aya di balik cangkeng pikeun ngimbangan pakarang si bayangan maut. Siut terang terang siut siut terang cuelat set siut terang terang dari deug bangkieung bangkieung. Sekarwati ngabangkieung mundur ka tukang kadorong ku tenaga lapisan si bayangan maut ngaliwat pakarang anu bentrok.
ngan nalika si bayangan maut mindo deui narajang ka Sekarwati kaburu dipapal deui ku Kartiwa anu karak luncat ka darat atuh ger tarung patutunggalan lumangsung deui di darat taneuh ngebul mulek ka luhur tatangkalan loba anu muruluk dauna rabeng raragragan jadi garing harita teh tutung bangun anu katebak ku seuneu jeung kabeulem ku seuneu anu sakitu panasna sedengkeun ari Sekarwati mah tuluy luncat harita teh ngajauhan tempat ijen jajaten tarung anu keur lumangsung harita si bayangan maut geus ngagorowok deui bari langsung maju narajang bangsat sia Kartiwa ulah cucungan dika ku aing ayeuna mah duana di podaran deuleu hampura sia Kartiwa rasakeun sia Kartiwa iya si bayangan maut geus maju deui narajang ka Kartiwa panarajangna ngiung bang baraan bari sora ngageter menit tarikna kerana ngan tapi ayeuna urang tunda heula kaayaan anu keur tarung Kartiwa ngalawanan si bayangan maut kiwari cuang caritakeun heula kaayaan di kota raja khususna di kerajaan Bagendit harita teh geus mimiti karasa ayana serangan ti pihak kerajaan Tumariswana ku cara lelencepan atawa ngaliwatan mata-mata kabeh pada geus curiga seperti halna poe harita di lembur lolohan aya opat urang jalma anu teu dikenal ngadon daratang ka eta pilemburan sarta nyieun gara-gara jeung kaributan gara-gara nama sanggeus aya anu ngaraduh hayam di eta pilemburan jawara kampung lolohan anu ngayakeun eta acara cing dewek milu taruhan ieu saha anu hayamna unggul rek dipenta ku dewek wayahna sok saha anu satuju gerang ngacung ayo ceuk jalma anu pangawakanana jangkung gede nyelengkeung paslang jeung nu sarua lalajo atuh anu lalajo oge jol jep teh harita teh jarempe sabab jol aya jalma anu nyelengkeung ngomong kitu teu kireum-kireum jigana teh saha ari maneh saha ari maneh sangeunahna ngomong teh sia teu mikir pisan ceuk jawara di eta pilemuran sekaligus anu ngayakeun eta acara ngaran dewek si Gobang Hideung euy dewek si Gobang Hideung aja datang ka dieu sabab hayam jago anu bisa dipake taruhan ku dewek sok buru nah 1 juta lamun manalika aya hayam jago anu unggul dibikeun ka dewek 1 juta maneh pan anu boga acara ge ilaing lain 1 juta maneh tembal jalma anu ngakukeun ngaranna si Gobang Hideung lamun teu satuju kumaha nah hasil aing arek keukeuh jeung maksa ka dari dewek salaku panitia ieu acara ngadu hayam ceuk si jawara eta pilemburan sarua garihal ngomongna teh lamun Andika teu satuju maka tangtu beheung sia jeung balad-balad sia taruhanana pokna si Gobang Hideung mancing kaributan jeung ngancam ka eta jawara pilemburan atuh nempo galagat seperti kitu mah pikeun warga pangeussi pilemburan biasa anu kabeneran milu lalajo harita langsung barirat ngaburisat ninggalkeun eta patempatan iwalti anak buahna si jawara anu masih keneh araya harita teh maturan pikeun ngabantu jadah teu gablek ka era pisan ilaing pepe dengkrengan di lembur batur jumago jumawa hirup teh ari ilaing urang mana teu apal kitu ka aing sia teh aing ye Jawa di pilemburan ngaran dewek nyata si Gorban deuleu apa ka dewek si Gorban Jawa di pilemburan teu ngaruh teu ngarah ngaran mah erek Gordan erek Gordin erek Gordeng karep kumasia lamun nyadi ka bukawani der lah cuang galungan jeung dewek ayeuna mah ayo urang aya opatan deui Andika opatan, dewek opatan. Hayu urang galungan. Jadi imbang hiji lawan hiji deuleu. Ceuk si Gobang Hideung polontong nakeranan sikapna. Ngajadikeun si Gordan sabatur-batur jadi baradah amarana.
tanpa malik kiri panjang deui terus laluncatan tarung hiji lawan hiji. Antukna di eta tempat teh anu tadina dipake ngaradu hayam ngadon jalemana anu diaradu ayeuna mah. Pihak si Gordon jigana we can pati malaher dina ilmu silatna kabeh langsung kadarese kudu jadi lawana ukur ku sabaraha geprakan. Diak jebrot cerebet cungkel duaan harita pating jarungkel tina irungna ngucurkeun getih kental sabab irungna kagedor ku peureup musuh meh bareng. Teu lila cungkel deui harita teh saurang baturna ngajungkel ka tukang malah nepi ka hanteuna langsung kerjet kusak maot pada harita sabab beheungna katiruk kutihang wates tempat ngadu hayam. Si Gordon nempo baladna tiluan geus ngajarungkel seperti gitu malah anu saurang mah geus palasra manehanana jadi ngamuk ngabebi buta harita teh ngarangseg ku panarajangna kanu jadi musuh. Kampak beureum anu dipesat dina cangkengna wakiuk bang barahan matak ngabahayakeun jiwa lawanna. Tapi si Gobang Hideung tetap tenang harita teh sikepna. Komo sanggeus tempo batur-baturna anu unggul dina tarungna. Jirina puguh tambah segut dina tarungna. Si Gobang Hideung harita ngahuakiuk gobangna anu aya dina leungeunna. Dihuakiuk bang baraan dipake nakis jeung males narajang kanu jadi lawan. Tur saking kuteas-teasna gobang milikna si Gobang Hideung ngajadikeun kuat oge diadukeun jeung kampak lawan teh henteu matak beulah atawa potong. Ngadon si Gordon sorangan anu harita ngabangkieung ka tukang bari muringis nahan ka nyeri kadorong ku tanaga lapisan jadi lawanna. Leungeunna asa komper sing siremeun siut trak trang bangkieung tarik deug hega. Dina kayan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ate official keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Ngan tapi sate acana mamang amit mungkur ti payunan para hadirin sadayana mamang nada dihapunten anu sageung-ageungna sok mah bilih ieu dongeng teh asa garing gitunya sebab mamangna suantana nuju kieu biasa mamang ieu teh nuju rada rariweuh tapi emut sareng cinta ka para kaum dangu sadayana nya mamang maksakeun kangge rekaman tak gitunya para wargi sadayana mamang nada dihapunten nu sageung-ageungna. Teras satur nuhun deui ka para wargi sadayana anu parantos mancok salami ieu ngabandungan jalana carita si getih geus nepi ka episode ka 40 hijina ieu. Mudah-mudahan nya urang sadayana sing ngagaduhan hiburan ngarah teu jenuh, ngarah teu kumaha ku cara ngadangukeun dongeng Sunda tah ieu. Seueur nya dongeng-dongeng Sunda anu sanesna oge langkung-langkung sae ti dongeng mamang mah biasa nuju belajar kene jadi ngadongengna rada garing. Tapi sanes garing da mamang rumaos resep ngadongkeun dongeng sakaligus mamang jeung resep ngadongengna tah gitu. Hatur nuhun deui ka sadayana para wargi anu parantos sering ngalek ngomennya seueur sok ngomen engke nya dina waktu anu sanes kumang urang tata urang sebatan-sebatan eusi-eusi komenan anu parantos disererat ku para hadirin sadayana. Nya kitu deui hatur nuhun kanu parantos ngadukung ieu channel AT official. Salaresna mah mamang mah teu gaduh channelnya. Ieu mah sakadar mamang panglebetankeun wungkul gitu nya.
pangisikeun acara dina channel anu sanes ieu teh. Ngan Mamang mah kulantaran resepnya kapaksa we keresa kitu tanya. Jadi sekali deui Mamang ngadahi hapunten anu sageng-agengna sok bilih ieu acara dongeng anu ku Mamang dicandak rada garing jeung bahasana asa kurang merna hapunten anu sageng-agengna. Maklum wae Mamangna masih kene aya dina tahapan anu keur diajar kitu nya. Tuh kukitu kukieuna, ayo Mamang pamit ka sadayana. Wassalam.